maksakeun migawe parentahan Allah, maksakeun ngajauhan larangan Allah. Tah urang teh ayeuna teh alhamdulillah kasipatan kusipatan maksakeun hadir ka masjid. Kunaon digetol berjamaah rek maksakeun deh. Eta ning batur geus baralik maneh masih keneh wiridan zikir ba'riyah maksakeun ayeuna wayakeun ari teh hayang loncat baralik teh lain da urang ge sarua we. Tapi urang maksakeun. Baca Quran maksakeun, zikir oge, sholawat oge, mingguan oge. Tak kitu naon gesek mah. Hayang jadi wali Allah teh urang teh kudu daek maksakeun sakitu. Naon hasilna? Jam 3:30 Mang Usman atau Mang Asep ngagayeungkeun. Udah cek Mang Usman. Dan Mang Asep sholawatan nu kenang biasa di PPN. Allahumma barik lana. Keur menggahung udah ke sorangeuna aduh pas di PPN di akhir deui sekurang teh 3:30 subuhna ge 4:30. 5 menit timaan namahan lap we budak teh geus jarempling. Beres batu. Data kuburan tanya lain tak nyeritakeun urang ieu mah. Ayeuna mah urang-urang we mah sakeun. Geus salat subuh teh aya geura luncat gawe jeung macam-macam maksakeun wiridan, maksakeun baca Quran. Dan aktivitas berang-berang waktu duha mung salat duha teh mung ayeuna urang naon atuh maksakeun dulohor waktu berjamaah maksakeun baca Quran sudi ayeuna mah urang mah sedekah boga miliki mung ayeuna mah maksakeun jadi kitu. Hayang jadi kekasihna Allah teh alladzina amanu wa kanu yattaqun jalma iman tur takwa teh nyata daek maksakeun sakitu maksakeun naon migawe perintah Allah nu wajib aja sabelah anu adi maksakeun ngajauhan larangan Allah sinarieun awe geulis teu telak-telak pana danjing satu saeutik aya teh hayang goblok aing teh maksakeun tur kudu dahana pada ngacung da tuduh jeung urang teh maksakeun ge urang gitu kali ya gitu dulu ciri-ciri jalmi anu takwa sok dibaca ku bapak setiap ba'da salat oge dina surat Al-Baqarah dugi ka ayat 5 bahkan tingkat terakhir ayat 5 nah aya bahasa kieu ulaika ala hudam min rabbihim langsung SK negatif Allah jalma takwa tah ieu teh aya dina hidayahna Allah ti Allah eskan ge langsung wa ulaika humul muflihun pas dibaca ari eta jalma takwa teh al muflihun jalmi-jalmi anu bahagia di eskaan bahagia lagi besar ku Allah langsung pas dibaca Quran enggak ge salat oge dina hadiah ulaika ala hudan min rabbihim ulaika humul muflihun ta sabada hudalil muttaqin maka dirinya aya nerangkeun kriteria atau ciri-ciri jalma takwa maka lamun urang nanya kana diri urang ari urang geus jadi jalma anu takwa can tingali we ciri-cirina dina Quran ieu ngalamun aya ciri-cirina kabeh ulah diinformasikeun diproklamirkeun wah saya adalah orang yang takwa sebab saya gini kriteria ada di saya semuanya entah begitu langsung gel nggak sih orang mau tahu gitu sebatas mana ciri jalma anu takwa nomor kahiji alladzina yu'minuna bil ghaibi kan pasti lo bener alif lam mim ta alif lam mim sa alif fa disebutna ayat mutasyabihat. Qala Asy-Syafi'i wa jama'atun alif lam wa sa'ir hurufil hijai fi awali suwari minal mutasyabihi. Saur Imam Syafi'i sareng sagolongan dan pendapat bahwa alapan alif lam mim jeung huruf hijaiyah anu aya di mimiti surat seperti Toha, Yasin eta teh disebutna ayat mutasyabihat.
ulah wadina dina hartian urang aya mutasabihan alladzin farada Allahu bi ilmihi anu uninga kana maksudna iwati Allah nyalira disebut ayat mutasabihan itu kur Allah anu uninga panahnu nu'minu bidhahiriha wa yasilul Qur'an eta rahasiana Qur'an. Bagus lah bisi jeroti gitu kan penting eta ayat mutasabihat ulah wani-wani ngahartian pasrahkeun mereka Allah. Mata kitu jama asli alif lam mim Allahu a'lam bil murad. Asli eta mah. Ngan ulah setiap baca eta kitu mare nyawa teh Allahu a'lam bil murad. Ah ya bae kabeh kitu. Atuh nu nyawa mare. Unggal baca eta mah nah teh hartina Bismillahirrahmanirrahim. Sholli pada Allah. Hatin Allah. Ningali beres salat, assalamualaikum. Naon hatin Allah. Deur ngan kumaha? Make ngomong. Lain tadi ngan mendingan didengekeun teh. Tungtuna we tungtuna urang mah hayang nyawa hatina wa sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Oh, ieu kitu entong kabeh kitu. Ieu alif lam mim jeung ayat mutasabihan wallahu a'lam bil murad eta mah bener disebut ayat mutasabihan ngan ada teh karepan geus arek rajin alif lam mim teh itu dina bacaan kan ketika sistem TK a ba ta ta baca alif lam mim jadi naon alama jadi alama kan padahal bahala kan gitu lipa pata a bewa pata ba a ba kan gitu ai melin a ba ba maka baca alif lam mim jadi alif lam mim coba a ba ba ta ta baca alif lam mim alamat alami alami yasin jadi yasam itu akan bawa sama pesan gitu membayar bingung baca guys balik di karena kriteria hudal lil muttaqin. Jadi jalan anu takwa ciri nomor kahiji teh alladzina yu'minuna bil ghaibi, percayakan perkara gaib. Nu dimaksud gaib ieu teh naon? Nah hajin kitu nu katembok urang. Nu disebut perkara gaib kieu teh nyaeta ranah anu urang can pernah kainya. Jeung batur anu kainya ge teh balik deui ngabejaan ka urang. Sapertos di dieu contona siksa kubur, nikmat kubur, keayaan alam barzah lah gitu. Urang geus pernah can dapat ke alam barzah? Encan. Tuluy tatangga urang bahkan orang terdekat urang anu maot sugan ketorkan banton. Assalamualaikum. Mun balik deui lain urang kriteria kabejaan heuh. Geuning deueuh di jero kubur teh urang sok berjamaah sok nikmat. Atau cukup disiksa teh bisa balik pada udang kuir kilo kubeti. Munang nenggelan hararejo bararejo oh geuning geueuh jeung kubur teh salat teh eueuh Pak tapi urang kudu naon percaya teh itu namanya naon gaib gitu seueur Pak anu dihancakeun sing beuring malam Jumat nih siksa kubur nikmat kubur hisab mizan surga neraka jeung sanes kadua urang dorong-dorong sok dibaca sugan beres gitu dia teh beres mah dua-dua ya bukan hiji teuing bisi-bisireum meunang kabehna 7 genep kadua wa yuqimuna sholata ciri jalma anu takwa teh ngadegkeun salat kunaon di dieu ku bahasa wajib aluna salat yap alu mah tina pahala hatina migawe pahala yap alu tepungan wau jana jama jadi yaf aluna koma yukimu tambahan wau jama jadi wa yukimuna mah hartina ngadegeun wa yaf aluna mah migawe nah make teu wa yaf aluna beda Pak jauh-jauh migawe salat jeung ngadegeun salat mangga salat mimos atuh aing umat Islam goblok sing gagabah aing teh para rukun syukur guys mama lain orang yang diajar sholat sebenarnya sholat sekarang sholat tanpa hari dah coba hari syarat sholat sabari Allah alam bil murad itu benar Osno sopan gua Allah alam bil murad ayo rukunnya Allah alam bil murad ya jadi cerita
sunat abad kian mana jaga nuki itu ka ustad we lulusan dewe tah eta ngaranna migawe sholat matak sholat nanti kurang berpengaruh di kehidupan nanti dah sholatnya ketimbang naon migawe ari yukimu nama lain kitu nyaho syarat nyaho rukun nyaho sunat abad nyaho sunat hayat nyaho pembatalan eta yukimuna matak dihanja ku urang teh prakpakan salat supaya nepi kana akoma jadi lamun urang kakarak migawe salat jauh euy kana jadi wali teh sabab cirina geus teh aya canepi wa yukimuna ngadegeun salat matak belaan disentakan manisep geuning ka urang diajar salat saya teh rek jadi imam oge kudu diajar gitu teh urang diajar ngadegeun salat maka pertama anu kanyokeun adalah syarat. Beda Pak, dina salat aya syarat aya rukun. Kudu bisa ngabedakeun. Ye, lamun aya urusan anu bangsa dunia tapi resmi hubungan jeung pamarentah pertama ditanyakeun naon? Syarat Pak. Caritana urang rek kawin tapi kawin aya boga surat diakui ku negara, cek bah buya teh selaku amil. Dipanggil naon? Syarat heula geus aya syarat kakarak dina diproses rek gawe anu eta pagawean di pabrik diakui ku pemerintah pertama ditanyakan adalah syarat syarat ari ibadah lain hubungan jeung makhluk eta jeung holi maka kudu aya syarat beda jeung rukun tapi dua adalah kudu dipigawe bedana ari syarat mah kudu dipersiapkeun memeh salat ari rukun mah dipigawena geus letak salat geus dak modaya wudu pan syarat wudu teh nomor kahiji kudu suci tina dua hadas hadas leutik jeung hadas gede nu paling hadas adalah wudu heula we geus can salatna can salat nomor kadua naon kudu suci tina najis awak oke aja tempat ngabersihan awak jeung baju urang geus dak salat aja tuluy tika dalapan kabeh nu urang poho sararea ya barokah urang sebutan hiji kudu suci tina dua hadas kadua kudu suci tina najis anu aya dina pakaian awak jeung tempat katilu nutupan aurat opat madhab kiblat 5 kudu asup waktu genep kudu nyaho kana hukum farduna salat 7 ulah nekatkeun fardu kana sunat 8 kudu ngajauhan pembatalan salat tah me salat kudu nyiapkeun eta nutupan aurat make baju me salat kadua ayo rukun mari bikin geus salat Allahu akbar geus salat tarik ting kan saya Fatihah geus salat rukun sujud geus salat wajah parikoh nomor kedua ari syarat mah timimiti Allahu akbar mugi kaberes salat salam kudu tetep anger seperti wudu batal we wuduna geus batal ari rukun mah gonta ganti tina Fatihah kana rukun tina kana iktidal kitu perbedaan nanti tahap pertama arek diajar ngadegeun salat mah kriteria zaman takwa kudu nyaho syarat kedua kudu nyaho rukun nya ke salatna teh jadi henteu gampang da bisa ngabedakeun mana nu wajib mana anu sunah tina rukun anu 17 Pak eta dibagi 3 aya pagawean hate aya pagawean anggota tubuh aya nu diucapkeun keur 5 wajibna mah takbir Fatihah tasahud akhir baca salawat ka Kangjeng Rasul akhir uluk salam kabelah atuh sakitu nu wajibna nama sesana sunah ngan kade tidak setiap rukun kauli anu 5 teh ulah dianggap enteng Allahu akbar babari aya hayang ngadegeun salat teh kudu diati salatna 16 Pak eta teh Fatihah salatna 10 tasahud syaratna 8 salam syaratna 10 mah beres diterangkeun di dieu mah itu kudu boga guru Pak kudu diajar eta wa yuqimunas
sholat ciri-ciri orang takwa. Wih, nyawa sunat abad, nyawa sunat hayat. Itu, Pak, sama iman sebagai yewe panggil-ngiling dari sejarah rahok lah gitu. Nah, jadi kunaon orang bawel kamar rani ke orang-orang terdekat kata tangga sholat di kudu ngarang ulah sakadar pilu tapi nepi karena aku sabab cinta-cinta orang yang kiri naon kekasihna Allah dan orang kerenyuk jarum apa jalan jejaknya para aulia gitu itu syariat itu torekan itu bisa ini ujung karena torekan tinggalkan syariat itu bisa intinya geus lah ketika ini ada geus pada nyaho ieu mangingetan nubuat. Jadi urang simpulkeun tina bahasan simpul ieu bahwa rentetan makhluk Allah anu termulia adalah para rasul, rentetan anu kedua adalah para aulia para nabi, rentetan kedua adalah para aulia. Nah, urang teu meunang buka cita-cita atau ngaduah yang jadi naon? Nabi atau jadi rasul. Teu aya deui geus jelas fatami nabiyin junjuna. Ketika jelema nu ngaku nabi rasul, geus urang sama sekali ulah percaya urang murtad lain dosa deui. Tapi lamun urang boga cita-cita atawa ngaduah hayang jadi wali Allah menang ngan kudu sesuai jeung kaayaan urang. Ari ngomong hayang wali Allah tapi teu nuturkeun jejak para aulia. Dikir tara mana kirtara ari hayang jadi wali kan masih silang-silang. Soko sugelo ari cinta hayang jadi tentara misal ai sekolah di kedokteran atau dibalik ai sekolah di kepolisian cita-cita naon jadi dokter kan goblok masih silang-silang gitu tanya nya alhamdulillah urang wajar lah cita-cita hoyong jadi walina Allah da urang alhamdulillah goreng-goreng oge dikir urang sok diajar manakib alhamdulillah urang diajar tah sakali deui muga urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala masih dijantenkeun hamba Allah anu takwa sabener-bener takwa amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ingatnya definisi takwa ke kelas urang manaon maksakeun sakitu maksakeun apa migawe parentahan Allah maksakeun ngajauhan larangan Allah kan lamun rek tanya ai urang takwa can tinggal we cirina ka karatua dia eta mane percaya kena perkara gaib. Goib nah perkara goib ngaji itu malam Jumat mancing lagi man kan dihaja kurang menteu salah 20 kilo kabeh tan kadua we riksakeun salat urang geus akomu can salat urang syarat rukun kebatalan apa teh jadi rasa can tak kurang mendolan jelema yang ajar salat ayo saldaek aing teh perlu diamplokan boga ulun bawa yang sebelum mah bisi teu boga aya ngaji aya sabatang dua patang mah ngan bisa nyebutkeun sakitu bahasana bisi anu rek ngiluan ngaji teu boga ulun ajar dekat-dekat aya di urang ngan mah sapenuhna beuneunan gitu bisa jurus cuse ulun gitu itu dipupan urang beuneu kalau mati nya itu sakali deui jadi ciri nah jalma disebut walite alladzina amanu wa kanu yattaqun jalma iman tak anu kumaha nu takwa teh nu daek maksakeun migawe perintah Allah maksakeun ngajauhan larangan Allah ayo urang takwa can tinggal we cirina urang iman teh kana perkara gaib wah nyebutan lagi liur dengan 23 mun teh salah apa heuh aji heula percaya kumaha ari teh nya kumaha eta maneh salat aqomu can riksakeun apa teh itu tabunganya yang disampaikan Gusin Kuring sing disarangan sareng limpahan taufik hidayah di Allah Subhanahu wa taala sehingga janten kaum manfaat dunia sunat akhiratna amin ya Allah ya Rabbal oge hapunten ada aya salah maca atau salah paham komo dina perjalanan tarekat banyak palalawur urangan juga dan sadaya keur diajar di mamiti tadi protokol dugi ka simpuring ge sadayana nu diajar wajar aya kurangna wajar aya salahna da urang keur diajar ngan mending keneh aya salah kajangan ku batur gara bisa dirawankeun dibenerkeun gitu daripada mun asin salah urang mah jadi itu jadi konyol gitu mah mending keneh anyar rek salah rek bener der we engke kita aya naon aya anu benerkeun gitu
Padahal urang mana terujuk-ujuk bener. Sok ada balaran aya nu bener balik heula. Itu urang mah memang bener teh urang mah sok naon heula. Salah heula. Nah, muganya kasalahanana ti kawin protokol jeung acara nu sanes kita termasuk simpuring ayeuna muga masih kana pangampunan Allah Subhanahu wa taala kirana muga masih disampurnakeun ku Allah Subhanahu wa taala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thariq wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.